Hukum nun mati sareng tanwin nu kahiji teh nyaeta idhar. Idhar menurut lughah al-bayan hartosna kadar jelas. Mohon. Menurut istilah ikhraju kulli harfin mim makhrajihi min ghairi hartosna ngaluarkeun tiap-tiap huruf tina sarta teu nganggo gunnah. Tiada mat lughah teh naon? Al-bayan Hartosna kadar jelas. mohon. Menurut istilah Ikhraju kulli harfin mimma kharajihi min ghairi gunnah. hartosna Mengeluarkan tiap-tiap huruf dina makna serta tengah mohon. Sadayana huruf idhar aya sabriji sadayana? Genep. Hiji hamzah, dua ha katilu, ain opat, ha lima, kho kagenep, gin. Pembacaan idhar teh kedah jelas. Maksud jelas teh tekeng didengungkeun sareng tekeng dipantulkeun. Contona man amana atanapi min khairin. Nah, dijelaskeun tekenging min khairin tekeng didengungkeun. Atanapi tekenging dipantulkeun min khairin. Min khairin tekeng gitu. Cobi aoskeun patul akpal tentang idhar. Kompak serena. Fal awwalul idharu qabla harufi liraki siturut tibat fatarifi. Hiji idharnya eta sameme huruf pikeun halak anu genep